kencing mana imane? Eta put geus tes darah. Emang ini tes darah tadi kumahakeun gitu? Dicolok atuh put ku jarum suntik. Alah, nyeri atunya kitu mah. Ya lumayan put beri saeutik. Alah, Mang Kani suka pungut di tes air kencing. Dicolok oge teh nya. Nya dicolok atuh put, ngan mana mah dicolokna ku aing put. Ada colok ku aing gancang put. Gancang put. Colok put. Bulan puasa teh sare udah teh. Atuh dia lulus. Aing teh puasa teh lulus. Tah justru eta, abi teh aneh ka emak. Ongkol keur puasa tapi nangka teu lulus. Mata kau ge turutan ye emak. Kan aing teh kolot loba pengalaman mata kieu turutan aing. Kumaha mah carana ame teu lulus teh? Ya lamun ada pake jeung jelema, sahare lagi loba jadi moal lulus. Selamat pagi Bu, ada yang bisa bantu Bu? Iya Kak, perkenalkan nama saya Regina. Saya mau ketemu sama Pak Teddy. Oh, sama Pak Teddy. Iya Kak. Oh, silakan masuk. Botak ah. Asara mekieu anjing jalan bawa motor kemana cenah cak aing jedog di mah anjing boka bogor atuh belegu Yo, sia! Urusan aing jeung sia can beres. Sia mah hirupna pika sebeleun wae goblok. Sok gelut jeung aing congi. rok moal anjing sareubeul euy baeuna ge da teu beki bandrek atuh Heug saha nu nawaran bandrek ari sia. Aing mah dek nguruskeun masalah sia jeung aing can beres. mana aos suara turas asa sepikir sa anjing tak ceuli goblok Sia mah nyalahkeun ceuli aing. Tah ceuli sia goblok anu sepi mah waduk. saluk nu mok anuk anjing wanian ai susul Put, sorangan wae ngopi loli teh menta tuh. Oh, jangan aneh hiji. Nah, cedit. Lain sedit jang, ieu teh loli teh aneh hiji. Tapi nahanya loli teh mi aneh. Hah? Aneh kumaha Put? Heeh, jang loli teh nya di lamotan teh asa beuki ngaleutikan. Nya tuh ngaleutikan belagu gua aneh mah Put. Teh eta mah permen. Tapi jang cek indung urang mah teh kitu. Emang cek indung puput kumaha? Heeh, pas beuting teh indung urang ngomong ka bapak urang teh, dia urang di lamotan heula meng anggadean ngomong kitu gerajang. Eta malin permen atuh bobogan bapak maneh belagu. Be, boro teh sana goblok nya rarese sia mah kudu moal. Ka mana bae maneh leman iriwo nih beberadagan pisan sungut teh siga awewe. Hayu meuli tajil. Geus teh kudu meuli tajil. Naon atuh? Tajil ati we hulu sia goblok. Ih, ari maneh ngoprek buk di kebon sia teh sareupna teh sieun. Naon lu sarupna teh? Ari maneh orang Sunda pira ku teu ngarti sareupna. Emang orang Sunda kudu apa gitu artina sarupna? Nya heueuh atuh maneh. Aing mah curiga maneh lain orang Sunda. Urang mah orang Sunda asli Luk, turunan Prabu Siliwangi. Nya urang ge sarua atuh maneh. Turunan Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi urang mah. Cebrok goblok sia. dalam situ kan turunan Prabu Silitonga Pipilueun we sia di kamar. Put, understand atuh. Understand naon ai Ujang? Understand Put, masa Put gak tahu understand? Heeh, naon Jang understand teh? Put, under tehnya di bawah,
tente berdiri. Ya terus naon? Kalau di bawah Ujang sudah berdiri, harusnya Puput mengerti. Ah, mana teh sia leutik kene, mana teh belegu. Dan Bijah. keriwah tuh, antar yuk bijah. Itu Bijah tekeriwa antar ka mana? Eta ka salon, bijah rek ngajual buuk. Hah? Ngajual buuk asa karek kadenge Bijah. Bisa dan, bijah tadi potong buk. Nanya terus dibeli ke tukang salon. Gratis dicukurna. Mahal teh eta teh Bijah. Aya lah 400 ribuan mah. Anjir, coba Bijah detik jeung beungna payu 2 M mah. Siap. Mama. Marek ka mana? Marek nyar dahareun. Nah, sama batu jeung naon ai emak? Nyajang dahar atuh. Jeung dahar. Teuing mah udah mah teu ngarti. Nyanggas atuh eta ngarti mah aya tuturkeun mah ka dieu. Nyanggeus ayo. Tapi ka mana, Mak? Wah ka dieu wah tuh. Mak. Nah, hari emak kejedan ka dieu ke kandang sapi. Apa dek nengan dahar? Terus eta batu Arek didagorkeun kana sapi. Abeh paeh urang pasak yang dengan sangu. Awas jangan urang dagorkeun. Mak. Aduh. Dam. Naon Jang? Atuh ngalajuruk teh bisa muntung mending ngomongnya juga nu nyabur alat. Iya hese Jang euy awina ponok kurang panjang. Tuh, teu nepi. Ayeuna ieu. Iya puta si Idam ngajeruk tuh bebonangan kalungan pisan gra. Jangan sepugu ieu awina tingali ponok. Oh, pondok awina. Kari panjangan atuh. Panjangan, nya kumaha manjangan aput. Nya kieu we dielus-elus pake deui manjangan sorangan. Jangan. Tuh kan? Ai mana keur naon di dieu? Noki situ kan teh keur terapi. Terapi ikan. Duh di jero na teh aya lauk nusuk ngagilan kulit mati. Piraku si Atogar aya wae. Aslina lo si Togar mah keur kieu mah tara hereng. Sok atuh buktikeun ngarah orang percaya. Tamu si teh nu teu percaya nya, daging atas si teh nu tak asupkeun pasti digegeran tah. Ulau jeung bulu-buluna. Put. Bahasa Sunda nama ararane nyambutnya. Araneh kumaha dan? Heuh Put, sok ngubah-ngubah kata nu sabenerna. Contohna juga kumaha dan? Heuh Put, contohna ye. Senam jadi senam. Nya bener dan embernya jadi emer. Heuh Put. No jadi no. Heeh, goblok tah mun hutang jadi poho dia sia anjing. Itu istri nu iya nu anon. Nya nu kadua apa ini? Oh, anu kolot mah di bumi. Aya di bumi nu kolot. Tapi ina tara ningali Pak Ustad nu ieu mah. Ieu mah nu beres direntang.